Nin teh hayang dipijet ku lalaki kasep, pijet plus. Nin teh telepon, ngaboking. Aki. Nin? Eta kalumanku tatangga urang. Kalumanku naon? Eta salakina neangan duit nepi ka stres. Terus? Heup amajikanana ieu balanja bae. Cenah mah ngahilangkeun stres tah. Nya, emang kumaha kitu? Heuh, cek aki saha anu stres teh. Pamajikanana eta mah salakina. Anu stres mah maneh. Hanya urusan batur. Aduh, janda pagi-pagi mau kerja nih? Nyanya trek gawe daripada mana nganggur. Bae, we urang menganggur oge da boga salaki daripada mana janda. Janda bisa naon? Hayang nyaho, janda bisa naon? Emang bisa naon gitu? Bisa ngarusak rumah tangga maneh. Aya seblak? Aya Nin, seblak naon? Emang aya seblak naon wae? Aya seblak kerupuk, aya seblak tulang, aya seblak ceker. Nin hoyong naon? Ari seblak ceker teh, ceker naon? Nya ceker hayang atuh Nin, mah nya ceker budak. Nya geus atuh lah ceblak ceker weh. Siap. Nin, cekerna bade sabaraha hiji? Hiji dua. Ya dua atuh. Lamun cekerna hiji mah engke dina jero beuteung teh numpangna engket. Aduh, hirup teh lieur kieu. Bahan pokok nararaek. Aduh, bahan pokok nararaek ieu teh kumaha? Nah, Nin, ngomong sorangan. Jika nu gelo. Heeh, rek teu lieur kumaha atuh Aki? Bahan pokok nararaek. Duit eueuh. Lieur, aing mah lieur Aki. Sabar, Nin. Walaupun bahan pokok naik, jatati aki keur Nin mah moal naik. Deh. Aya naon, Nin? Nin kaeraan beri umbek pisan Nin teh. Kaeraan kunaon? Jeung ambek kunaon? Pak Nin teh hayang dipijet ku lalaki kasep, pijet plus. Nin teh telepon, ngaboking. Terus? Kapawi pus Aki, atuh Nin teh erah. Oh, terus ambekna ambek kunaon? Nya ambek nama ternyata anu diboking teh geuning si Aki. Si Aki teh tukang pijet plus. Oh, sarwana teh ini teh aki-aki. Hei ibu-ibu, urang nonton film yuk. Nonton di mana, Nin? Di bioskop atuh. Teu boga duit Nin, jangan nonton di bioskop mah. Nin ditraktir lah. Hayu atuh Nin, Aya ditraktir mah. Nin, emang film naon? Film horor. Sieun atuh Nin nonton film horor mah. Astagfirullahaladzim. Nah hati iraha sieun ku film horor. Sieun mah ku Gusti Allah atuh.